aing ngintip tadi teu meunang pagar tuh geger si Mila ieu jeung si Kopral bagong doang ngintip bae aing bunga ku aing teh dipikeun bunga si Dina Aing udah kan pas Kopral ka mananya tapi kerburang ya jadi kambing congnya keruling ke 9 jadi rungit tapi lamun oman enak si gana kesel gitu lamun aya penggantina gitu bos lainnya yang gitu diganti ulah bos Kopral deh lamun aya ngeselkeun teh karena lamun eueuh mah jadina Dimas Mas aduh kumaha posisinya bos Kopral eueuh bisa digebugan aing mah sieun tuh kumaha ehan kol oh kayak kenia iya udah pernah di dinya galong we galong kunaon tuh ini salah Kopral eueuh ka mana bos mana ting mending ieu jeung aing hayu ngobrol aing boga mun ka mana hayu hayu bae wah angker-angkeran angker-angkeran mana mau ngobrol hayu tadi dia gimana bos dia diuk berinya diuk nah atuh dinya diuk dihareup gitu lah dia aing diuk nah berarti ta mana ta berarti ta aduh tadi udah panggil Pak Congok jadi kieu jadi kieu Mas aing ngajak dia ka dieu eta aing panggil bos dia tadi aing nganjang ka ditu ka si Mila nyaho si Mila nyaho ka bos Kopral teu nyaho jadi henteu nama datang ka ditu kumaha coba aing tong itu bikana dirisan pura-pura liang ku aing teh berobat geus tah naon gitu ya undungeun maneh pas aing balik Kopral datang aja cager geulis meuni demplon waktu karo lama aing balik takut aing ngintip di kisorangan di mana ke tembok teu percaya maneh eta mah urang singsat aing pokona mah mun panggil bae tah greget aing mata kieu aing ka maneh hadi kan maneh galau ditinggalkeun nya heeh Kopral mah kitu jelemana amun seunang mah anu ngeunah-ngeunah anak buah mah tinggalkeun atuh karo keurang ge ieu diajak mah diajak unggul kana Imam Mila terus atuh jadi kambing conge setengah dengekeun doang geus mah diukna dihendep manehna diluhur kitu kitu diluhur atuh Mas dihendep ya kitu bari ngadupak heuh aja kieu Mas aing sebenarnya mah hayang boga anak buah sebenarnya hayang gitu berhubung eueun bae keun aing mah pan jeung merena gitu eta mah mun beda atuh wah mau pikirkeun bae eta mah barang bener heeh nya geus mah manehna eta nya karunya-karunyaan gitu anak buah mun tah bari nendang gitu aing ge amun teu kapikiran Siti bae mah aduh eta ka Sila bodina boy top ya pokona mah misalnya kata urang teh malah legenda tek wow legenda puter balik enggong puter balik legenda sadar balik intip ngetembok yang mau bunga oh tadi terima dia muliang negara si Kopral kan baik ya paling Siti aju ku hari manehna ka mana cenah berarti Mila di sore teh manggi-manggi jeung si Mila heeh manehna teh nya keur beurang ngomongna rek ka bendungan Cikoncang ke dieu eta ngomongna ge cenah ang sari cangkeul teh di dieu cangkeul kumaha kol dia mah buka engkeun ulah kol atuh naon bae lah ulah kol tuh yang eueuh
si bos enggak bos baik Anjir, bro. gitu tak kayak 5.000 di mah gampang Ini 5.000. sekali bos 5.000 di aing mah 2 kali bos 10.000. Oke. Bos siap. Ayo saya lah yuk gimana kan dengan Kemana bos? Ayo siap. Yuk. Ayo. Mas biar kita ulin ya. Please mas banyak kelas anjing. Tembok sudah banyak kelas. Jadi dia dia benar. Karena on suka-suka baik. Poin dikit aja. Mau bener kan? Ayo. Awas ya suka gabar di dia. Oh. Tuh lah. Terus kan dia suku ya. Muah malah naon dia mah. Kurang iya ngobrol jeung dia mas. Kurang as dong. Dia ulah sok gitu gue tekanan gue. Kamu ini aing bos nah. Kamu jeung si kopral. Itu pikirkan di kuari. Ya aing dulu mikiran dia mayarna kayak Atau kergelut baik ya. Mah aja karunya kana bos kopral. Aku pan mana ya lu ngajakan urang teu naon urang diajak kumaha hayu damai hayu gelut hayu Cuma bisa ngebantuan doang. kadang kepunduk aja di dia mah ya Aku karu tadi ge aing ngomong ulah sama Bray. pernah manggil gitu Siapa bos? Buru-buru manggilan beberapa kali kuntilanak beberapa video. kuntilanak buka-buka betul tah naon coy naon Tadi ge diangkeun nih mas diangkeun tadi ge ulah sok ngomong bae. Campur ya. ayo Oh bos, harus balik ke baturan aing di dia kayak mun aya nu aslina poin tempel aing tuh lah si bos malah sok kagak bae mau enggak mau di mah. kayak mun aya nu aslina aing gitu aing nah dan mesin ditutupan ceuling Tuh, bos. Tadi gimana sih? Tutupan banget anjing, tutupan banget. Iya, anjir salah tadi ye. Wih, bos. Bos. Kayak ku aing teh geus awas ye. Oh, bos. Leungeun aing teh tadi cicing bangsat ieu teh. Sirah. Bos bawa bos. Bawa bos. Anjing. Naon teh? Moal. Cangkeun. Ayo. Nah, oke. Hah? Gabah. Buka pintunya, aku di belakang. Aku di belakang. Tadi kan dulu bos. Awas biji tangkap apa kan? Tadi dulu di sini dulu. Ayo, balik. Ronda lu cuma sorangan. Serpi jagat mau gitu ke ronda. Ngomong kayak istighfar heula. Sok ngomong enak. Jurik. Mual. Mual, lobaan ronda. Lobaan sok kan jadi mual. Kamu tadi hari. Siapin tadi tuh. Ayo tadi saya mual. Jauh. Ini kemana Heula, beranggi. Nah. Bener-bener di rumahnya. Kamari bos.
Iya dibalikin dulu dia. Dia dibalikin kan lupa yang kembali ke Duh, tinggal doang bos. Kemana itu? Jadi kemana? Jadi Siapa mah kesurupan yang anak aing si Gelo. Terus tinggalkan itu lah. Terus tinggalkan ya. Tinggalkan.